Dicaritakeun dina hiji poe, aya jajaka ngaranna Baharudin Yusuf Habibie. Sosokna ngagaduhan sikep anu teges dina prinsipna nu geus ditembongkeun ti muda keneh. Habibie saenggeus tamat SMA di Bandung taun 1854, anjeunna asup ka Universitas Indonesia anu aya di Bandung, nyaeta Institut Teknologi Bandung. Anjeunna meunang gelar diploma Teknik Hochschule, teras menangkeun oge gelar doktor di tempat anu sarua jeung taun anu sarua. Habibie pendak jeung hiji wanoja anu dicaritakeun geulisna kawanti-wanti. Anu mikagum ka eta hiji wanoja namina Hasri Ainun. Dina hiji poe, Habibie teu ngedalkeun eusi rasa ka Ainun, ngan aya wae godaanna teu mulus. Ciga nu dicaritana nyaeta teu meunang restu ti nu jadi sepuhna, nyaeta bapana Ainun. Hiji mangsa, kulantaran hoyong ngabuktikeun kaseriusan Habibie, sakola ka Jerman pikeun ngejar cita-cita jeung ngabuktikeun yen Habibie mampu ngabagjakeun Ainun. Ainun akan bade ngebuktikan rasanya Ainun dengan cita-cita sangkan direstuen ku tuang rama. Akang abdi sumerah pasrah sok pamina akan bade ngejar cita-cita karo ngabuktikeun ka pun rama. Tidinya Habibie angkat ka Jerman, Ainun balaka ka bapa. Saenggeus Ainun balaka ka bapa, bapa ngaleos ka kebon ngobrol sareng ibu. Bu, Bapak, kita ada nyarita Bu. Mangga ada nyarita naon? Tadi Ainun ngobrol jeung Bapak, lamun Ainun teh nuju caket sareng samaget. Tapi Bapak memang tujuan da. Bapak teh sieun Ainun diheureulkeun. Nuhun Bapak, Ainun oge tos nyarita ka Ibu. Nah, Bapak tiasa teu tujuan, padahal mah Habibie teh bager, soleh, pinter, insyaallah kin tiasa ngajaga mulang kali aruran. Moal Bapak mah mau tujuan. 10 tahun kuliah nepi ka ngahontal gelar doktor konstruksi pesawat di Jerman jeung menang predikat cum laude. Tisaprak lulus kuliah, tuluy Habibie digawe di industri pesawat anu terkemuka di Jerman. Kanggo ngabuktikeun bahwa Habibie teh rek balik ka Indonesia, langsung ngalamar Ainun. Tapi teu kitu oge, di perjalanan aya wae gangguanna. Aya hiji wanoja anu mikaresep ka Habibie, jeung teu saeutik oge anu teu sapamadegan kalayana. Wanoja eta ngaranna Marni, anu sarua keur diajar di Jerman. Tapi mihareup cintana Habibie kulantaran apal yen Habibie teh keur memperjuangkeun cintana Ainun. Marni teh salah sahiji mahasiswi anu mika cinta Habibie nu janten rerencangan sobatna Ainun, nyaeta Tuti. Dina hiji poe, Marni jeung Habibie pasalingsingan. Habibie, Punten sareng saha? tetangkeun nami abdi Marni rencangan Tuti. Didinya Marni ngarasa penasaran yen Habibie hese jang dideuketan. Tuti, tadi abis pendak sareng Habibie, tapi respon Habibie kan ulah hungkul. Mun kitu hungkul responna? Nya, kitu hungkul. Kumahanya sangkan Habibie ngarespon. Habibie ngalanjutkeun garapan anu salila ieu dicita-citakeunana. Jang ngabuktikeun bahwa Habibie mulang ka Indonesia langsung ngalamar Ainun. Singkat carita, libur panjang. Habibie jeung Tuti mulang ka Indonesia. Habibie nepangan sepuhna Ainun jang ngalamar Ainun kusabab ayeuna Habibie tos tiasa ngabuktikeun lamun Habibie pantes kanggo Ainun. Assalamualaikum Bapak. Bapak, tadi bisa tanya sanes kanggo ngalamar Ainun. Buktinya naon disayakeun ka anak Bapak teh? Abi tos schedule sponsor yang pas bisa dengan pesawat sekarang diakui di Jerman oge. Pemerintah kana yang Habibie yang ngalamar Ainun sok Bapak direstuan. Tapi Bapak titip Ainunnya. Apa insyaallah Abi dijaga.
Percakapan eta kadangu ku Tuti. Teu lila ti dinya Tuti nelpon ka Marni niatna mere nyaho lamun Habibi bade ngalamar Ainun. Halo? Halo Marni? Halo? Ya Tuti? Ya Beja, Habibi bade ngalamar Ainun. Sagantan eta Habibi ngalamar Ainun. Ya kulantaran Habibi terus bade ngabuktikan ke bapakna. Marni kuciwa. Percakapan eta kadangu ku Nurul. Telas Nurul ngabejakeun percakapan antara Tuti jeung Marni ka Ainun. Singkat carita dibalakakeun obrolan Tuti jeung Marni. Astagfirullah, teu nyangka. Teu lila ti dinya Ainun menta ka bapana pikeun ngagancangkeun eta pernikahanna sareng Habibi terus bapana nyatujuan. Tepat di Bandung dina tanggal 12 Mei 1862, Habibi jeung Ainun resmi jatuh krami. Akhir carita Tuti ngarasa salah ka Ainun bahwa ternyata cinta sejati teh aya. Ngomong balik cara bisa ngapung teh. Ngapungna ka mana? Halo. Satu. Halo, halo. Halo, Marni. Naon sih? Itu kan. Saat menikahnya Ainun binti Yabus lemas kawin bahkan perasaan. Saat menikahnya Ainun binti saat menikahnya